Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ersa Aulia ti kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade ngawawancara pun biang kangge tugas bahasa Sunda ngeunaan dampak Covid kana kagiatan diajar. Mangga tepangkeun. Nami abdi Ibu Imas Kustihi. Naon padamelan ibu teh? Berumah tangga. Pan ayeuna nuju Covid kieu. Ibu terang teu naon ai Covid teh? Covid teh mangrupani penyakit anu disebabkeun ku virus. Ti mana Covid eta teh datangna? Datangna ti Cina, Wuhan. Nah, Bu, ayeuna nuju Covid kieu aya teu dampakna ka kagiatan diajar budak sakola? Aya dampakna barudak teh diajarna janten daring. Pendapat Ibu, diajar daring teh kumaha? Diajar daring teh kirang efektif sareng boros kanu kuota. Naon dampak positif sareng dampak negatif diajar daring teh? Positifna terhindar tinu panyawat corona. Negatifna barudak teu tiasa belajar seperti di sekolah sareng kuotana boros. Naon harapan Ibu ka payuna sabada Covid leungit? Harapan Ibu mudah-mudahan barudak sing tiasa ka sakola belajar seperti biasana sareng ngalakukeun kegiatan anu sanesna. Mudah-mudahan Covid ieu sing enggal beres. Sakitu wae wawancara abdi sareng pun biang. Punten atas sagala kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi